Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama Abdi Pina Priani di kelas 10 Manajemen Logistik. Abdi hoyong maca sajak ngenaan satapuan rasa. Aya wengi nuka rasa panjang, lamun hate keur pinuku rasa sepi. Sura angin nyuruh kana jendela, ngabawa kenangan nu terek kaliwat deui. Kuring teu nyalahkeun waktu anu nganterkeun papisahan. Ngan hate kadang can bisa nampak naha kudu jauh, padahal gesa rasa deket pisan. Unggal poe kuring diajal pasrah, nganterkeun rasa nu teu fungsi padam. Ningali panon poe isuk jadi panglipur. Sabab hirup kudu terus maju sananjan nyeri. Aya rasa nu teu bisa dicaritakeun, aya kangen teu bisa diucap. Tapi ku waktu sagalana bakal lemes, seperti cai nu balik deui ka laut. Sekian, terima kasih.